Assalamualaikum, wahai sahabat yang baik hati. Jangan lupa like, subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih telah nonton channel kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bidaraini amin. Kajian salajengna bertelakeun bab waktu-waktu anu dimakruhkeun kanggo ngalaksanakeun ibadah salat. Paslon ari ieu eta sahiji pasal fil auqati ieu tetep dina pirang-pirang waktu allati anu tukrahu dimakruhkeun dina ieu waktu naon as-salatu migawe salat biha dina eta waktu tahriman kalawan dihukuman makruh tahrim kama seperti keterangan anu aya fi raudhati dina kitab Raudhah Asyarhil Muhazzabi sareng nu aya keterangan tina syarah Muhazzab huna dina ieu bab. Jadi waktu dimakruhkeun kanggo salat teh dihukuman makruh tahrim lamun tina kitab Ar-Raudhah sareng tina syarah Muhazzab. Wa tanjihan jeung salat dina nu dilarang waktu hukumna makruh tanzih kama seperti keterangan nu aya bitahqiqi tina kitab tahqiq wa syarhil muhazzabi sareng syarah Muhazzab bi nawaqidil wudu'i dina bab anu mertelakeun pirang-pirang pabatalan wudu. Hari makruh teh hartosna hiji perkara anu saena mah ditinggalkeun tinimbang dipidamelna. Dina kaidah hukum Islam makruh aya dua. Hiji anu disebut makruh tahrim. Makruh tahrim teh nyaeta sesuatu nu dilarang ku agama atau napi ku syariat kalayan larangan nu pasti sanaos dalilna masih bersifat zoni. Contoh makruh tahrim nyata salat sunnah mutlak atau napi salat sunnah tanpa sebab saparantos urang netepan salat subuh atau napi saparantos urang netepan salat asar. Tah hukumna makruh tahrim salat sunat mutlak atau napi salat sunat nu teu aya sabab anu dipilampah saparantos hiji jalmi ngalaksanakeun salat subuh sareng salat asar. Kadua yen hukumna makruh teh tanzih. Makruh tanzih teh nyaeta sesuatu nu dianjurkeun ku syariat ditinggalkeun tapi dalil laranganna teh bersifat pasti. Jadi dalil laranganna teh aya teu pasti. Sapertos naon? Sapertos nuang daging kuda nalika perang teu makruh hukumna. Makruhna makruh tanzih. Atawa minum geut bari ngadeg terus ngipasi makanannya mun panas dikipasi makruh. Terus ngawitan barang tuang atau barang leuit ku tangan kiri eta geus sami makruh. Wa khamsatu awqatin sareng ari 5 pirang-pirang waktu
eta la yusolli teu kengeng salat biha dina ieu khamsah dina 5 auqat illa salatun angin naon salat laha anu eta tetep pikeun eta salat sababun ari aya sabab imam mutaqaddimun aya kalana sabab anu miheulaan kalfa itati seperti salat anu porot salat anu ditinggalkeun au muqarinun atanapi salat anu ngabarengan ka salatil kusufi seperti salat gerhana salat samagaha wal istisqai sareng salat sunat istisqa pal awalu makari anu awal minal khamsati dina anu 5 salat anu dimakruhkeun eta salatu salat allati la sababa anu teu aya sabab laha pikeun eta salat ida fa'ilat dimana dipidamel ieu salat ba'da salat subhi saparantos salat subuh wa tastamiru sareng narima tetep naon al karohatu sifat makruhna tatlu sehingga bijil naon asyamsu panon poe jadi salat sunat salat tanpa sabab dina sabada salat subuh hukumna makruh wasani sareng kaduana as-sholatu salat inda tulu'iha nalika bijilna eta panon poe ida tolaat di mana-mana bijil ieu panon poe hatta tatakamala dugi kasampurna watar tafi'a sehingga naik ieu panon poe qadra rumhin dina sakira-kirana satumbak bira'il aini dina paninggal soca wasalisu sareng nu katiluna eta as-sholatu idastawat di mana manceran di mana-mana tengah-tengah ieu panon poe hatta tazula sehingga lingsir ngegeser an wasati samai dina tengah-tengah langit wa yustasna sareng dikecualikeun min zalika tina eta waktu istiwa teh namina teh naon yaumul jum'ah poe jum'ah fala tukrahu maka teu dimakruhkeun naon as-sholatu salat bihi dina eta poe Jumat waktal istiwa'i dina waktu istiwa wakadanya kitu deui seperti poe Jum'ah haramu makata ari salat di tanah haram Makkah al masjidu tegesna Masjidil Haram wa ghairuhu sareng saliyana Masjidil Haram pala tukrah maka teu dimakruhkeun as-salat bihi dina tanah haram Makkah fi hadil auqati dina ieu pirang-pirang waktu kulliha tegasna saban-saban ieu auqat sawaun sholat sarua wae salat si jalma sunat tawafi kana salat sunah tawaf au ghairaha atanapi salian salat sunah tawaf warabiun kaopatna di hukuman makruh ba'da salatil asri nyata dimakruhkeun netepan sabada salat asar hatta tagriba sehingga surup atau terbenam naon asyamsu panon poe wal khamisu sareng kalimana dimakruhkeun oge indal gurubi nalika surup atau terbenam di syamsi pikeun panon poe hidadanat di mana-mana deket di panon poe lil gurubi pikeun surup hatta yatakamala sehingga jadi atau isampurna naon gurubuha surupna ieu panon poe. Barakallah, mudah-mudahan manfaat.